wilujeng enjing barudak sampurasun. Hidup we ieu urang diajar basa Sunda. Sok buka halaman 30 nepikeun ka 32. Tah dina halaman 30 nyaeta aya isi cerpen anu judulna Sejarah Karupat. Jadi dia Bapak rek dibacakeun heula sakedik isi cerpenna terus ku anjeun pahamkeun nya. Sejarah Karupat Raden Otto Iskandar dibabarkeun di Bandung 31 Maret 1897. Ari pupusna di Tangerang sasi Desember 1945. Satamat di SD Otto nuluykeun ka sakola guru di Bandung. Tuluy pindah ka Purworejo. Di dinya Otto di Bandung jadi guru his di Banjarnegara 1920 sampekeun 1924 jeung Pekalongan 1924 tampikeun 1928. Di Pekalongan Otto aktif dina organisasi Budi Utomo serta kapanggih jadi anggota dewan. Tahun 1925 Otto sabatur-batur ngadengekeun sakola Kartini. Terus dina tahun 1928 Otto pindah gawe ke Jakarta jadi guru his Muhammadiyah. Di Jakarta Otto jadi anggota paguyuban Pasundan. Waktu biantara kritik-kritik Otto pemerintah Hindia Walanda teh pohara pupusna. Dina tahun 1941 Otto jadi anggota GAPI minangkeun wakil paguyuban Pasundan tur anggota Majelis Rakyat Indonesia. Otto gawe bareng jeung Jepang. Anjeunna jadi anggota Jawa Hokkaido Himpunan Kebangkitan Rakyat Jawa. Waktu rek dibangun negara Indonesia Otto jadi anggota Badan Penyelidik Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia BPUPKI. Terus dina kabinet presiden sial nu dipingkeun ku Presidenna Soekarno. Otto dibenung jadi menteri negara. Dina bulan Desember 1945 Otto aya nu nyulik tur dibawa ka Basir Mauk Tangerang. Di eta Basir Otto aya nu mateni tapi sajadna teu kapanggih. Jasadna teu kapanggih. Itu isi cerpenna teh. Terus buka halaman 32 sok eusian riwayat hidupna. Amun tos kitu kirim ka WA bapaknya tugasna. Atuh nuhun.